Tepangkeun nami abdi Sukma Alamsyah di kelas B Farmasi. Tepangkeun nami abdi Meli Hasbiani di kelas 10B Farmasi. Tepangkeun nami abdi Monika di kelas 10B Farmasi. Tepangkeun nami abdi Tia di 10B Farmasi. Tepangkeun nami abdi Hanafi di kelas 10B Farmasi. Hampura diri salah, rumah sahil menyusah, nyusahkeun dunia sagala. Tapi emas tetep tabah, hampura abdi rumah sasona babarikeun.